Satiaki motong ngerusak ulah dia malah tam-tama aing jahat. Sobat-sobat orang patutunggalan jeung Puris Rama. Ya, waktu balitungan Satiaki. So, sakarepmu aku ladeni. Dipasakakan diksa kula beraja. Diksa orang yang pangucap. Kula pawangan. Raja lalanap nompupuh tumpang sumantra hanira kurang pangaribawa. Orang dene mobrol katibaran pusakaku. Aja kaken bacot biadang suram merata jaya merata nyaka sabuk bilang tatu. Aduh teluk ampar tiga madua.
Arjuna Kresna anu aya dina luhur kareta. Duh, ieu ge. Anu teras-terasan saling serang sareng guruna nyaeta Residrona. Sok Arjuna. Keluarkeun ilmu pada jambe bawake. Pinasti kersayang tumampara. Duh, ieu ge. Ieu Prabu Batara Kresna barang ngareret ka palih kaler. Leres. Katingali Satyaki anu nuju di tinihan ku Burisrawa. Cilaka si Satyaki itu. Tos kaseret Gusti Batara. Jadi laulanun kula kaseret urang ieu. Memang hebat Residorna. Piraku kudu mampu hai kaula mah muridna. Tapi teh kitu ya. Tak moal ngungkulan mastaka kulana. Atuh kedah kumaha kieu we. Kinten-kintena Rai sangem nemak buuk akang. Ari maksud salirapan ieu teh perang kudu nemak musuh ieu dere kudu nemak buuk. Maksudna kieu. Kieu. Upami ieu buuk pegat hartina keuna hartina urang sadaya teh bakal penak sareng kaunggulan. Bakal unggul peperangan teh dinten aja ieu. Nya mangga teh teuing. Cabi. Ieu teh rambut sabuk akang. Mangga teh teuing. Lajeng Batara Kresna nyabut rambut. Mangga palih itu segede. Ya buuk wakang dipanteng. Upami keuna hartosna unggul urang sadaya. Hapunten atuh kaula nuwun. Prabu Batara Kresna socana ngalirikak kiwa sareng katengen nyaeta ngalalempeng panah Arjuna ka Burisrawa anu nuju ngagalai Padmanegara kitu kayanana. Paling itu segede, paling itu segede. Tah tidinya cobi. Apunten Raka Batara bilih keuna kasalira. Rasikona akang pae. Bangga. Atuh tong dilempeng ka akang kana buukna we. Sieun meureun. Aya kecil. Pakai jarian. Punten Raka Batara sok. Iya. Wah, hebat jadi. Hebat luar biasa. Don. Lajeng. Order bangsat. Ayo sia. Nganya nyari jeung sanggup modalan aing teh nepi ka pelebah mana kasakten sampean Padmanegara. Pinasti kersayang tumampara. Ieu panah Arjuna anu ngablesat tina kareta palih ti kidul. Abang kena Residorna guruna. Kakungan Aji Sirweta dan Nurwenda Sri Nurwenda. Itu kayaanana. Ieu panah Arjuna anu melesati paling kidul keuna kana tahta Burisrawa. Ya. Kang. Kumaha
nasibna Padma Negara dulu itu euy. Buka teuing sedang kek Kakang. Oh, aing ngomong ada-ada silung. Aneh. Heeh. Tak kitu nana ke jelema teh. Sempal tak-takna ieu Burisrawa. Saha barang jubu saha Padma Negara rekatnya anak gada. Iya Burisrawa ditinggang sirahna besar kupana. Modar. Jalan. Begini. Ya guys, jangkung gede gini. Teburunge keok, bro. Udang. Wah, haling. Is. Kade akan. Haling. Kita mun urang mah jauhan atuh. Capok siapoing. Batur capek teh kalasilan. Sorak kenal dia. Burisrawa gogor. Gogor. Hidup Satyaki. Hidup. Ya. Ayo Satyaki sadareun teu. Naon gitu Akang teu. Barukan manehna anu ngalehkeun teh urang. Burukanana bener. Henteu, puguh ku aing Burisrawa teh di baledog hulunya. Sarwana jeung Akang. Tah nu kieu nu gablek jasa mah. Persa. Tidak Ya. Kang. Aneh euy jo jungka teh dulu. Oh, aya kitu Akang sahanya Kang. Akang segala Kang. Hebat luar biasa. Aya nu suka anon bebela euy, ngan teu puguh datangna ti mana. Da kitu ku Akang teh. Ngan jelas mah lempengan ti belah ditu jeung. Oh, kitu teh katinggal ku Akang. Da loba nu mawa gonewa teh teuing saha. Wah, dinu kieu mah Akang ku Meureun di dinya teh tanda tanya we duka teh teuing. duka anu bebela we mereka. Sabodo nu penting mah keok we lah. Rasidrona anu aya dina luhur kareta. Iya inggih. Kenging pujian Prabu Siyudana miwah para Kurawa nu sanesna. Da puguh memang atuh dadorna mah saha anu tiasa ngungkulan dina mentangkeun panah. Arjuna mulus dina mentangkeun panah bisa nakis panah-panah ngaing nepi ka kabeh panah eueuh nu teu katakis ku Arjuna. Kerepa kaulan teu nunutan sering. Teu. Heuh syukur. Kade jadi kusir teh ulah meleset teh saroja ngorobankeun aing. Leureuh. Aing kana unyam injem beuki sama. Kade cing hati-hati. Di malam. Oh syukur. Hebat Arjuna, hebat aja. Kaangkat harkat derajat aing kudu jadi anak. Kan tenang sepuh. Ku Arjuna Teu misle kadu murid teh mah. etas tapis dina panah teh saha nu dipuji dorna? Dorna guruna.
cenah murid-murid saha Arjuna teh murid lorna heuh alus balik-balik kanan Kurawa kaing dengan rusak mana anu becus urang Kurawa nebakeun panah nepi ka tapis leuwih ti Arjuna aya Adipati Karna geura anu lain-lain anu nganukur nempo becus anu mulungan becus heeh kasep anu guguru Arjuna hampura cu amat teh hiji kolot anu kudu dipercaya pisan di negara Astina da puguh tiba heula di negara Astina diaku kurang Astina wajar we siga pamamertahankeun ieu kajadian lain amat teh lain dek maeh anu jadi anak ngan ieu mah tugas jeung kawajiban salaku senopati bejakeun ka swasta mah omat pang tukangna cicing teh kitu sae mangga ulang da pang nakikian di aing teh mela anu jadi anak anakan hiji-hijina sieun teu kasakolakeun ya kitu ulang nya penting teh sieun teh sagala kabeuli untung da kawina aing mah baheula geus karolot cacak-cacak nu matak hinarkeun teh kawin ngora-ngora teh heeh hei Arjuna tadah ieu panah pusaka tina hiji panah bakal datang ratusan panah mun bisa nakis anjeun bakal kalengitan wala dia bala tamtama awas Arjuna panah hiji bakal ribuan panah Walah, ade akal lah, awas ya, botokan itu botong, lah. panah sing balalesur Iya, itu panah nepi ka kawas manuk, lu. wah menipu kawas Manuk ngabringnya geuning. nya ngabreng na teh ka Masya Allah, eta teh makan dorna dulu. aya kitu Wah, cing jarung ke bala tentara pihak di Panawan itu. oh bener Kang Wah, kaseret deui, kaseret ye. kaseret ka Kaseret urang ye. kade atuh akal Nah, dorna teh jadi teu kempreng. Lah, naon ari geura aing teh ngarti ye. sabelah biasana Biasana mah pandora mah kempreng sabelah. kempreng sabelah Apanya ke tas be lain kempreng. Ti palitek saeutik teh baheula ku gana mana. Misalah meureun aya mah cager meureun. Monya kempreng we terus. Ah teh nya teh rusak galur teh teh. Prabu Batara Kresna salik nyepang les dihanap. ieu ge Arjuna mansat rada kaluhur. beres Nya eta maksad nyalametkeun wala dia bala tamtama anu kaancam ku ratusan panah ribuan panah ti luhur. ieu ge Ama apunten we ieu ilmu ti salira teh bade di wangsulkeun deui ama hapunten ama.
saktina Rasidurna pada muji tisa pangkeunana kalayan aya panah anu tiasa ngaluarkeun seuneu seueur wala dia bala tamtama pihak Pandawa nu kaduru kitu kayana atuh Arjuna ngaluarkeun panah tiasa ngadatangkeun cai atuh wala dia bala tamtama tiasa kasalametkeun lami tilami Arjuna karetana mundur kaseret ku mundur nawala dia bola tamtama ku ngamukna desitu turun Sang Prabu Batara Kresna nyaeta ngeureunkeun karetana Widi ti Arjuna maksud nepangan Bima sekedar Yayi Bratasena dia bala tamtama anu gempar ku ngamukna ieu Bima. Da puguh memang Bima anu diserangkeun sakatuh rupa-rupa pedang panah jeung sajabana. Nanging teu aya nu nyesa hiji oge sakuru caket. Ya Arya. Akang ku handap. Wah, aya naon ieu? Ayo, hapunten. Ya, di tengah memundur ulah dia bala tamtama. Hebat si guru. Saya hebat. Urang sadayana bakal pinanggih jeung kaansuran poe ieu. Ulah atuh. Semuhun. Mung aya cara ieu. Cara naon? Hapunten. Ari dorna teh nu dipika nu dipika memeutna dina hatena ti lahir dipika batin teh lintang ti putrana Aswatama. Jadi jelaran Aswatama mah teu nolol-nolol ka hareup meureun duka di mana? Ieu. Akang teh aya weh ide sakedik. Naon? Bisa urang bakal pinanggih jeung jaya. Wayahna kalemahan dorna kudu diala. Cara jeung katangtuanana. Cara sareng katangtosana paleti kidul teh aya hiji raja mamawa gajah Prabu Pramea tadi dinya eta raja teh lain nganukur milu perang tapi ngumpulkeun panah-panah anu rag-ragan ti wala dia bala tamtama ai maksudna mah keur ngeusian museumna. Gajahna teh ngarti ai ngaranna teh Aswatama. Aswatama sanes Aswatama. Ari putrana dorna mah Aswatama ieu mah Aswatama. Hestitama. Hestitama atawa Aswatama. Tah pangningangkeun gajah eta tuluy yayi nyanak walat pasukan. Tadi mana eta gajah geus paeh menta supaya surak belah kidul yen Aswatama gugur Estitama gugur bohong urut entok wayahna jalankeun dinu kieu bahaya demi kauuran urang ayeuna ieu aku tak lumampah kakang Ari maneh atuh nutur-nutur wae naon? Da aing teh boga hutang. Lain kudu nutur-nutur wae mun urang mah jauh. Sina hoyong terang hoyong kacatet engke dina waktosna aman ulan.
sejarah Kang. cepot aya tugas keur maneh tatening Nah, gini aja. aya jaketan mah lumayan Aya kenging proyek aya pagawean da Kang gini. mudah-mudahan proyek abdi teh ulah yang ngarebut Ulah seur mau wae mau program anu teh abdi teh nya Engke di mana Dorna turun tina kareta pasti bakal nanyakeun cenah meureunahnya Aswatama paeh. Kayak gitu. Taina teh Bima teh rek maehan Aswatama. Ngan gajah tama Aswatama tangke bakal ear di belah kidul. Cenah meureun Aswatama gugur, maneh oge kudu milu. Milu nyebut gugur. Tah lamun Dorna nanyakeun ka maneh cenah meureunah cepot bener maneh nyaho Aswatama gugur tah maneh mah geuning bisa ngaleuwihan ngomong tenang aya soal ngomong masuk dileuwihan lamun kapihapean duit dikurangan Ayo urusan ka bohong. aya soal ngabuhung mah siap lah nya aya ekol mah da teu aya usumna jengkol aya percaya ka maneh mah da puguh maneh mah jelema doraka lain tepayus mengu di ratu telayak aya di raja teu gini di pamimpin yo moni saya emangnya manehna teh pangeran moni aing jelema hirup di dunya mah can puguh doraka jeung teu na heeh biasana nu nuduh kitu teh manehna teh nu doraka mah naon pot ante ulah dieu we ngomong jeung hate sanggup bejaan si dawala enggak ulah tebih si dawala teh teh dipalih dicuun kemah udah kena beca di bulan ya teh keur perang sak otak teh ka mana wae di manya aya beca aya beca di Cicadas aduh mun urang mah ini teh teh jeung ongkos ini kitu nya pantes mode juragan Abimanyu baheula kitu kada we naon geuning kebenaran ka dieu naon gajah rek dipaehan nu di mana ting nu di Sumatera ting di mana amanat ti Gusti Batara Kresna eta gajah teh ayeuna teh ngaluarkeun penyakit flu gajah ieu teh naon maksudna kaayaan keur perang kira teh nyambung jeung gajah flu Banyak gaji rek dipaehan. saur Gusti Batara cenah balat apa lain cenah ieu mah karasa balat tentara pihak ti urang teh ti Pandawa mundur aya teh sakti bedorna teh sakti deuleu rupa-rupa kasaktian dikeluarkeun atuh puguh we da saluhurna ge tak mode ngaluhuran sirah Arjuna teh muridna pek pikir ku sileing teter jajaten ieu teh alhoda karasa atuh Mundur ada mundur ya. tah saur Gusti Batara di kidul teh aya gajah belah kidul heeh Itu ada gajah. jual gitu la ilaha illallah tong mana karep we teh nyong eta gajah teh saru ngaranna teh jeung anakna Dorna Aicing anak Dorna saha Banowati Jauh-jauh ini yang ngegebug aing anak Dorna teh Citrayuda sararea ge apaleun anak komayana mah Dor ieu Dorce ngaranna teh anak Dorna Aswata oh tah eta da pripori Aswatama tabula kidul teh aya gajah ngaranna Aswatama dek dipaehan ku juragan Bima tangke bala tentara nyorowok di belah kidul Aswatama gugur tah engke lamun Dorna datang ka Silaing amanat ieu mah kumaha cenah cepot saur Gusti Batara ieu umat ieu kumaha cenah lamun nanyakeun Dorna ka Silaing cenah meureun dawala ai si cepot di mana ayeuna banyakeun dewek teh keur usaha kitu teh nya keur nyebarkeun KB naon KB teh kulawarga berencana ieu teh kumaha mun teu nyambung kitu teh
pokok nama lamun nanyakeun cenah meureunah nya Aswata mah paeh bejakeun heueuh kitu Pirage sakitu tuh. tak kitu pirage oh siap lah kade euy meh hape we minta digosipkeun Aswata mah paeh Aswata mah gogor acan engke gede kamu pasti tuna lampah eta kacarios palih kiduleun Arjuna anu aya di tengah memang palih kidul oge nuju trong-terang seret sumere dan banting pinantingan wala dia bala tamtama semata itu kayaanana aya raja anu ngaran Prabu Pramea mawa gajah anu ngarti nyokotan tumak panah jeung sajabana dina kantong-kantong gajah parantos pinuh ku rupa-rupa pakakas halu mampat tinakeun dengane pun bendrong radia wisatawan di luar negara boh domestik bakal datang ke museum kula geus leuwih ti 3 treukeun mun treuk seueur pisan urang kareta-kareta anu 3 geus pinuh ku pakakas perang urut-urut perang di Tegal Kurusetra. Ayo wala dia balad sajabana ti nu deukeut paehan pihak Pandawa pakakasna cokot kumpulkeun hige ayo mangga Kakak beda hari geus umroh mah mun lami tetepan
sok asa kasuat-suat. Aya naon? Deh, make gumujeng. Lumayan kumaha. Sugane bisa umroh ngadua kalian. Ya, lamun pinuh museum teh tadi umroh. Museum aing bakal pinuh di aing teh bakal nyiptakeun museum jeung perpustakaan. Wah, beres cita-cita teh mah. Bantuan ngalir ka aing. Wah, bantuan pasti. Bakar ngalir. Dah-dahane. Wah, piduiteun unggul ya, ieu mah. Piduiteun unggul euy. Beres. Paduli teuing ladang nipu ge. Kan bae. Ladang ngahianat oge. Nu penting mah buncir we Nu keluarga. penting mah keur kapentingan aing ge supaya buncir heueuh. Kaparaban anak pemajikan. Urang mah kaji mumpung dina zaman kieu mah heueuh. Mumpung aya kesempatan kayaknya. Sabab lamun teu kitu moal bebenangan moal beunghar hirup teh. Moal sangsara mah dihina batur. Pokona mah anu penting mah asa ulah tina jalan bener we hirup mah. Dah. Jalan bener mah ada hese mah. Hese Hese rek ayana. batur. Hinge. Ayo kumpul. Ngalah pecah jeung saerang. Diri wirana haji sidi. Nobendang amok sorangan. Wah, terima kasih. Ulah urang mah. Ulah naon? Ulah loba teuing pasea. Ulah. Usaha gedekeun. Hinge. Ulah. Saha? Walah, eta waos mah. Patekadan anu mulia. Julangan. Ari Naon? Barcelona jeung MU teh iraha ieu. Kan tanggal 27. Tanggal 27. Aduh mangkaning aing pemain inti. Aduh. Bisa teu main atuh mah. Aing teh si Messi. Si Ronald Messi teh ieu mah. Aduh, Lur. Hei, aja naon dah. Pokona anu penting urang mah hasil we cokotan pakarang pakakas urut perang. Oh, eta we nu penting. Wah, tada teuing rame wisatawan ke ka museum aing. Oh, beres. Nu penting mah piduiteun we lah. Piduiteun paduli teuing tina jalan salah ge heuh. Kan bayanan keur kieu mah lah. Racing geus. Patekadan anu mulia. Dan tulus keinginan. Tapi niat tidak buka pedang ulah Wae kadarieu. buat ledak kariwa. Saileutik teh mongkos. Morena Alah sahana. Jika lebih panjang. morena Aduh, meninggalis. digeletik Meni cantik. kagagaskan perwahasna Allah. Rambut tuh ka komplok gitu mah. Ngeunakeun abdi nona Igun. Beres nona Igun. Eta waos di Madrid. Wawas tapi kagak jeprit gitu. Dek munteun Menten naon? apan aya festival. Oh, padalangan. Festival sanes padalangan domba. Oh. Marukana urang teu boga domba loba mun. Rek kilu kontes sebenarnya teh. Jadi pongan sakedeung. Kilu kontes jeung Kang Oman Batu. Malakana paling tangan pabalean pangaruh
Nuhun ayi mugi cing paranjang Yuswa cing balaleunghar. Sabaksuna. Ulah manayagan wae hirup teh. Sabaksuna tuh. Tapi nih Aduh, ketawa awas nih ngajeprit. kuku kuda ulang Punten nun. Kepingan kedah kembang kuku kuda Di pelonge batur gigal teh. Dari mana kunaon rerengkenekan wae bari jeung kayaan jempling. Kawas nu sarap. Eueuh nu ngendang eueuh nu naon. Oke, beren. Bajarkeun teh eueuh nu ngendang pangna rerengkenekan ge da aing teh lain nu gelo. Kenang genah. Kenang aya nu Hah? nabeuhan. Kenang aya nu nabeuhan ti tukang. Biraku ekelak-ekelakan eueuh ketabeuhan. Dara rasaan mah sepi. Halo, do dah. Hujan sote tadi si bolot Si budak kabina-bina teuing sia teh bolot. Sia bolot. budak Ai cenah mah TVRI Jawa Barat. Goblok. nyaritakeun TV atuh. Cenah mah bakal diayakeun festival padalangan sa Jawa Barat gawe bareng nyaeta DRI Pepadi Jawa Barat jeung TPRI Bandung PPRI Jawa Barat. gitu. Isuk Nyaho aing ge his Jawa Barat. lain jawab. Oh Jawa Barat his ulah jorang. Barat lain burut aing mah. Sana nyebut burut goblok. Jawa Barat. Jawa Barat. Lain jawab. Mudah-mudahan bae atuh seniman seniwati padalangan khususna nu aya di urang teh sing naek harkat darajatna ku ayana gawe bareng TPRI jeung Pepadi oge para dalang sadayana. Sadayana sa Jawa Barat. Nyaho aing oge para dalang. Cing inget. Tetek dalang-dalang nu ti sa Jawa Barat teh jadi kontingen. Kontingen. Nyaho aing ge kontingen. Nah, mane mawawakana kondom. Goblok. Ada cerita gitu atuh. Kontingen. Kontingen. Lain kondom. Lain Kontingen. kontingen. Mun ceuk basa nama pa Sunda nama pamilon. Pamilon. Nyaho goblok pamilon. Nah, Pak Udin ani maneh. Direket teuing da moal nyambung atuh. Teu nyambung aing mah. Jawa jelema budak. Saha eta? Nyun masing saring masing imut berang peti Putra Pandung Ngalaga wontening Tegak Kurusetra
Pandawa ngabedegal larak lirik-lir dadali milarian mangsa anak katingal teh leres wae eta gajah teh keur nyokotan rupa-rupa pakakas anu parantos maruragan yakin dina dirina ieu Bima eta gajah anu ngaran Aswatama Gajah Aswatama Urahana ingkang bakal mutusaken si waragani rahe gajah kejiaba aku Yudipati. Aku tak penting dening gada lu kita sarik Garuda.